Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadaya pamugia pangeran tetep nang kayungan karuhun tetep larangan baraya anu di kota dulur anu di lembur hayu urang pamugia sing sararehat dijarantenkeun cita-citana sing arageng milik amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu ayeuna urang rek ye malaban domba malaban embe atuh. Ayo du malaban embe atuh di paraban gembena ya. Paraban. Jadi ikut gek kudu pilihan ayo embena yang halus. Yuk ngarana yuk ngarana si Bray. Yuk ngarana Dodong. Yuk Dodong. Yuk jadi yo Blemo. Yuk Blemo ya Jai. Yuk Blemo ya. Ini dah harap loh. Harta yuk tuh ayeuna leutikna tuh. Ngarana Marsinah. Da leutik keneh awewe di Marsinah. Ayah di tunu di ditu boga anak dua baik nate boga anak teu nganting bapana nu mana erek di bak duda bapana duda jadi bapana geus eueuh. Nu leutikna ieu teh nu wando. Hah? Kita bewando. Nu itu bewando. Anak-anakna ieu. Jagona mana ieu hayang? Bapak mana ieu nya? Bapak di kana jawa di kana. Nu jago. Ini bapak mah kabe. Kabe. Bapak malah gitu. Cari bapak mah kabe. Brody dahar.
Itu awewe tuh. Itu awewe tuh. anak-anak anu ya anak anu ieu mah dua teh paeh kabeh da anakku eta teh Innalillahi. Oh PKB. paeh kabeh Dua hiji anak teh. iya dua hiji na hiji na alus teh panjang karena gede sarua jeung ieu-na Iya, non ngaranna teh. Ari geus anakan terus pae ini mah ieu. tapi ngagadilan maneh Agak bilang maneh. Iya, lamun iya halus nya. Nah, lamun aya turunan teh tinu ieu. Aya turunanna tinu ieu. Macet. ya eta bari mata tingge Hayangeun. hayangeun terus Macakin. kaditu bawa ieu teh dibawa kaditu ada teh Ya nu awewe nu kamari teh. Lain jual. itu hayang dijual teh cici naon teh cenah asaha atuh kana idi kuncinya ya mimi teh buka kata Jual. ya ini teh paeh kabeh teh anakna dua Heeh, cenah pundung. Jual. Anakna. bece ongko di parabnya tunggalnya di parabnya di parab tapi ini teh kasada be ayu batu jarang teh dia bisa Berarti- bawa anak Sehat, eta teh ciri juga sehat. iya iya be iya 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 be iya iya nu anak kedua teh paeh kabeh halus teh anakna kemana susuan Oh, ku indungna teh. ya jadi besawi besawana nenta botol urus si adik teh tah jauh mah jauh susuan eta Oh, jadi disusuna. eta meuli kali Susuna manual make SGM. make susu eta teh bendera meuli kasih eta nu plastik Oh ya. oh teh jang kita ayam si adik basa eta na jandela kudu kuncen juga No. dudukna jeung botolna Yo, atuh teh ini. Ini kalau ke rumah sama tinggal. tuh ulun basa eta teh aya basa kukumba Iya. dia bisa bawa anak dia itu Kok, nih? kalau ada kepada amalan kita kelihatan bodas eta saya ini begede ngaluran Marab domba udah. Tos marab domba. Ayeuna urang ieu hayang apa mahnya dibubulak aya nu ngaranna sumur heuleut. Ya urang gali sejarahna di itunya. Aya nu ngaranna sumur heuleut atau sumur karuhun atawa huluna di lembur bubulak eta nyaeta cai. Makana aya bahasa di Sunda mah mapai jalan hulu cai sabab naon cai eta sumber kahirupan. Nya nah ieu teh ngaranna walungan naon? Walungan atawa hawangan. Hawangan Cikuda. Hawangan Cikuda. Geus kapalan kurang Sidaraja. Apa hawangan Cikuda teh ieu? Hawangan Cikuda. Nah, ai jadi sumur heureut teh eta teh sumur perbatasan di mana lamun dibubuk mah kitu cenah saurna teh tadi di mana mun ek nyieun sumur tah kudu dicaian heula ku sumur heuleut gitu.
bae. Nah, orang kudu nyebrang ka deui ya. Duh, lesang moal lah. Kan? Lesang. Kan kameramen mah salamet bae. Kurang rada deket gitu sumur. Nah, ieu sarua barongna nyumur gitu. Jadi anu balong teu nyumur, anu balong nyumur itu termasuk balong nyumur. Gimana sih sebenarnya tuh? Itu hareup. Saya eta. Terpal. Ulah lompat mana yuk? Oh ka dieu yeuh. Nah, ieu nyumur gitu. Ayo tuh. Ngaranna sumur kabuyut. Tuh sumurna leutik warginya. Nah, ieu sumurna mata air anu memang jadi perbatasan. Jadi cek jangga waring baheula nya gitu. Ieu sumur teh nyaeta sumur heuleut. Ngaranna teh sumur heuleut. Ieu teh nu ngajadikeun naon perbatasan antara Desa Sidaraja sareng Desa Ciomas. Kitu ieu teh sumur kabuyutan atau sumur heuleut. Urang kabarokan sumur ieu. Nah, ieu sumur heuleut teh baheula saur karukun atawa saur jangga wareng ti baheulana. Sumur ieu teh sumur anu sok ngamimitian lamun warga Desa Sidaraja atawa warga Bubulak ek nyieun pasumuran gitu. Jadi dibarokahan lah ku cai ieu saurna teh kitu. Da kusabab naon? Urang Sunda masuk aya nyiri khaskeun mapai jalan hulu cai. Kusabab Sunda mah boga kahirupan dina tilu alam. Tina seuneu atawa energi matahari, sinar matahari teh tina cai jeung tina taneuh. Nah, eta sumber siloka kahirupan urang Sunda. Kusabab naon ngajungjung tinggi ieu alam urang Sunda kusabab eta teh sinar matahari, cai sareng naon? Taneuh. Di faktor tilu eta urang bisa aya sababna kahirupan. Kitu palawargi. Urang asal tina taneuh aya dina cai dieling ku pangsinar matahari gitu. Makana di dinya Sunda san di dinya teh nyaeta matahari atawa cahaya. Da di dia teh kadang nyangan urang sorangan. Gitu palawargi. Hayulah mulang tah ieu sumurna. Nya. Jadi urang Bubulak kedah bangga, kedah bagea kitunya kusabab naon boga nu ngaranna hulu cai atawa sumur karuhun teh ya. Gitu palawargi.